Baraya tadi kenging info ti tatanggi saurna teh cobian kuleunca saurna teh tiasa supados rampus deui tuangna cenah ke urang cobiannya baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lencana heula ti paeungkeun nya kangge baraya. Saali tuh nya baraya aduh. Eta masih halalamar keneh. Baraya ulah diwawartos ka dokter ya ieu kamari teh ulah dihanakeun teuing jengkol aduh ieu teh aya sakedik da ieu mah jengkolna tong wartos-wartosnya. Baraya bilih gaduh info deui nu supados kanu tuang rampus di komen-komennya baraya ke urang cobian. Soalna duh masih halalamar mah geuning tuang teh meuni teu tiasa acan non teu tiasa rampus. Mung sakedik-sakedik istri ge jadi hariwangeun kitu nya. Biasana nu sok rampus ayeuna ancin kitu panginten jadi hariwang. Jadi komen-komen barayanya nu gaduh info-infona sapertos lalapan atanapi rencana supados rampus gitu barayanya hariwangeun panginten. Saur pa dokter teh asin mah ulah cenah ulah sering ting teh bilih nu darah tinggi mah awon cenah kitu. Tak abdi mah jagi-jaginya daripada engke darah tinggi kitunya. Jadi tara seueur abdi mah saalit we asin oge. Supados kitunya. Supados teu hambar baraya. Badua asam lambung mah saurna teh ulah pedes-pedes teuing si sambelna teh baraya ieu mah sakedik we supados saneut. Abdi ge ieu teh masih halalamar keneh baraya aduh kumahanya ya urang saalit-saalit we ngaganjel ieu mah barayanya. Baraya geuning kitunya aya nu jurieu teh sok seueur nu dipalantrang gorengan ulah cenah kitunya asin ulah jengkol ulah kumaha atuh nya baraya ieu teh jaba parait jaba seueur nu dipantrang nya. Tapi da ieu mah saalit panggitan nya sing janten obat we sing janten landong. Tah saurna nu gaduh rematik ge kangkung teh cenah ulah da ke abdi mah tara seueur-seueur teuing upami ieu kangkung teh saalit we seueur nu dipantrangna nu rieu teh. Tos mah tuang teh masih halalambar seueur anu dipantrangna janten sesah milarian rencang sangu teh itu baraya. Info-info barayanya di komen-komen anu gaduh infona rencang sangu atanapi lalaban supados rampus deui kanu tuang supados rampus deui aduh. Wayahna geuning barayanya aya nu jurieut mah da sakumaha pait ge kedah tuang soalna bade ngaleueut obat kitu tah. Jadi wayahna we ieu teh kudu dipaksakeun barayanya. Omat kudu dipaksakeun. Biar sakedik tapi paksakeun jangan engke kedah minum obat kitu tah barayanya. Saalit-saalit we asal lebat ya ge ngaganjel hungkulnya baraya. Baraya urang sanguan deui sakedik ieu lebar aduh asin jeung jengkolna masih aya baraya tong hilap dieusian heula nya supados asam lambung henteu naek.